Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Setria, Abi di kelas 12 PBSCG. Bade macakeun monolog anu judulna teh Ramal. Ngaran kuring Ramal ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan Ramal. Kuring oge moal protes perah ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring moal protes sabab kuring ngaran alus moal manfaat lamun kalakuan mah hiwal jeung papalingpang tina bebeneran. Kuring oge moal protes pedah batur sok nyebut gelo ka kuring. Padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring jeeg kuring teh batur wae nyebut otak kuring miring atawa kurang saedan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring sing. Padahal ceuk kuring mah loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu sok malingan duit nagara. Nu gelo mah tuh anu resep nyasab harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rakyat. Anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngaraja mempeun tina kakayaan rakyat anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mingpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleuh tanggung jawabna jadi pamimpin teh. Ieu mah sagala wayah deuleu jadi pamimpin mah teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok seuri mun ningari nu ngantri jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok ngabarakatak lamun aya nu terejelan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Ieu mah cing sadar ari hirup geus pada boga hancengan. Moal nya kabeh jadi pamimpin, lamun batur jadi pamimpin, atuh urang mah jadi nu dipingpin. Apan salat ge aya imam aya makmum, jadi rakyat ge lamun bener mah jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kucurut. Kusabat jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah hayang jadi teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek, mending siga kuring teu kaungger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumaninan leupas tina sagala kasusah, hayang hirup siga kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.